salapi nu teu ngaji Jurumiyah jeung Ibriti kabayang atuh berkahna. Teh ladang naon ladang api. Matak didatangkeun ku Allah teu berkah, matak kuncina naon jampena supaya laku teu kudu wirid mah ibadah we geus. Hayang berkah mah setiap jalma alim anu amprok tetep raraina aku dina hate eta guru abdi. Pan urang mah kadang-kadang komo jadi mubalik dangdanan juga dilancep jeung dangdanan orang Arab. Yo tepi ka segede ban elok. Tepi ka asa maneh panggilina ngaji belum tentu. Can buguh leuwih mulia mubalik batan mustami. Ieu mah kesempatan we baheula MOU jeung Allah. Model haji sahal yang malam teh. Malam Kemis uring ngaji di Barung Panten di Riyadul Mutafakirin. Ieu kesempatan da paling ngaji mah ieu leuwih pinter yakin husnul tanakuri. Tau diajar gara-gara eta jalma alim tetep raraina eta teh guru tantenan haji mah nutos ngutahkeun Albiah 1002 bet tambah Ibriti 250 ketika dituntun dina fikihna bab ibadahna. Da urang depan ibadah depan karena guru. Tanpa guru orang mau bisa mengenal Allah, tawakal mengenal Allah, praktek ibadah. Sok jelma bodoh bari goblok. Majikanana mah akang rek ngajaran jumaahan. Ngajaran jelma edan bahasana. Ini ke masjid, datang ke masjid kasampak imam teh keur khutbah. Kesabab bodoh da dianggapna ke kaporotan. Coba jika nanti, siapa sedekah Jumatan teh, untuk kunaon kafaratan imam nak disebut bah. Ada sekali fikih, tinggal di bajuri, imam berkhutbah kurang datang, tong anggap kafaratan, ceplos asup, salat 2 rakaat, qobliyah Jumat, nandingankeun salatna. Datang ke masjid, kasampak imam geus menang 1 rakaat, tong niat kafaratan, nggak masuk. Ngan imam uluk salam, urang nangtung deui bereskeun 1 rakaat teh. Datang ke masjid kasambak imam jeung jamaah lain keur tahiyat ka jumaah teh urang anyau tong dianggap kafaratan. Allahu akbar langsung milu tahiyat. Pas imam jeung jamaah lain uluk salam waktu beak waktu lohorna tong dibatalkeun cenah ahli fikih nangtung deui bereskeun ta salat ngan lain 2 rakaat tapi 4 rakaat. Aya jelema bodoh nya goblok bari tolol datang ke masjid balik deui atuh. Kebanyakan teh sia sedekah Jumatan teh henteu kunaon DKM na geblek. Ari kitu akang mawa HP tapi ka ditulisan lompat ke masjid nu mawa HP ku dipaehan. Daripada aing dipaehan teu guguh-guguh gara-gara mawa HP ajeun teu tulus dimahan kitu pokona teh. Mata arek ibadah rek ngaji HP paruman, tenan apa sak? Da lain goreng mau HP, cekuring mah HP sebatas alat. Nu jadi persoalan cara ngagunakeun HP. Gunakeun kana hal positif. Model pangarsa haji putrana ke dieu ka pribados nu urang ngaos penting ieu. Datang ka imah cukup lewat HP. Bari gerek naon ngonang ku datang ka imah riweuh-riweuh kudu nyuguhan. Cenah eta kurang adab, hei punten ari nu dionangna ridho, ar-ridho sajidul hukmi. Ridho mah gugur ta hukum nu lain. Teu adab ngonang, teu datang lantaran dionangna ridho gugur. Da ibu ge dipanggieungkeun jadi nomor muka 4. Ek teu dina pakahan asa ridho we. Ar-ridho sajidul hukmi. Yang temu ke kudu dicaran, capek-capek dan geus podo ti Allah memang kudu nyadung boro-boro ibu nu ngahalangan mitoha moal halu mia didenge. Kata awis ieu depan kaum bapak ieu nu hadir rek masyarakat rek kelas ajengan kata awis sarayong nyadung katingali cicep nama ngan teu sateueuh kawani.
Dan itu kan duit kawan nih ngan bilih bade hiji teu kudu beja, kadua teu kudu minta izin. Ansabab rumusna lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bayor 4 tahun sabuni-buni nage nu nyadu anyahoan geus boga anak hiji keleuweuh teh pamajikan lak-lak dasar nyarekan tapi ka leungit harga diri salaki teh pamajikan kitu patut kalakuan. Kami teh namplokeun kesetiaan 1.000.000%. Kami dituntut setia, di dinya dituntut adil. Di dieu lamun teu setia di dinya kabagian dorakana, di dinya teu adil, di dieu moal kabagian dorakana. Tah matak teh oge. Make kudu dicara. Da salaki teh adil ge moal kabagian dorakana. Aku ngancek majikanana teh minta izin ge ngomong-ngomong arek nyandung teh. Jawab sing cerdas hampura kitu mah pangateu ngomong teh pan akang teh mantan santri goreng-goreng we mah ustad apan ari kawin teh eta teh ibadah lamun ibadah diomong-omong eta teh ria tak aing teh ngomong Rasulullah sanes teh kaeng gawean HP mangga da eta mah sebatas alat kumantung kumacara ngagunakeunana anu kanyata dengan zaman HP teh ayeuna mah baheula mah para kiai ge panu dicebong teh belah dieu dalail leres belah dieu tasbih da ayeuna mah teu sanes nini ge karamet ngagadag Android ya tarek nga-WA ka akina atau HP Android ari jempol jebra bisa gede coji dulu pan rek mencet A teh jadi kana W rek mencet B jadi kana W rek mencet H jadi kana X maksudna mah abah geura balik da buktina nada lain abah urang wik cenah akibat tembur ka kujur nongora punten gara-gara HP tersadar jariah dosa pan boga jeruk hiji memeh di dahar di paroto heula agur sebrayat geuning teuing update kana status kadele wawe nu keur nyiram urang daerah luar dan juga kumeta hayang jeruk urang perempuan teh malah punten lain bodoh-bodoh teuing jelema ngarti kadang teu sadar Ustaz Kiai dengan mualim masak jeung baturna belum peteuy belum pedak pasak-asak dameh di dahar dicukil teh dipoto heula terus cerai kirimkeun kana WA batur di Bandung bodi tulisan foto pasakna teh mangga urang tararuang pikir al ditawaran orang Bandung ai kejo di perempuan teh pertarosana ari kitu dilarang sanes milaraan nah nabi ditah gitu malah cek nabi idza tabahta waqsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka di mana anjeun nyayur anjeun masak tamahan sing loba caina bagi tetangga aya boga jeruk hiji mila bahasa jaga malah aya nu leuwih parah awe lihat ka warung mau HP balik di warung plong panto kasabab salakina keur hees ngarigu sampingna nyingsak si kayutna jeung hel dawe dan molen ditutupan tadi kalau ditongkoyong lek upload karena pacebook ini beri tulisan foto salakirin ini yang helan deh beri tulisan siang nyaho tanu kieu lalaki dage teh padahal cek Islam jaga nama dan kehormatan suami pemajikanana jaga nama dan kehormatan pemajikan usalakina ieu kalah ka dipoto coba malah kadang-kadang deg-deg mandi beres mandi deg-deg dandan halis tipis di kanelan pipi kremot di make-upan bibir geneuk di lipstikan copot di HP ceklek nanti karena nanti papa pipi gitu nih selfie gaul lah tuh setting maka kota
upload detik ini karena medsos buka pula laki lain mahram HS foto di dulu lain mahram ngundang sahabat jariah dosa gawat gerak turun ke entah buka foto dan medsos tersadar jariah dosa ngatak tadi dia penting na ngaji teh ai ngaji manini masing tengar di ge paduli teuing tetap ganjaran mana pada santri datang ke dia ini keluar di mana sareng jihad fisabilillah tengaji HS naji dirahmat paeh sahid yang mah dinten pat dinten kapengker direrencangan sama mobil dengan Nabi Maria kadu santri kapungkur sama santri orang Lampung ai kitu cing teh mah yang sumur dina jero sumur katinggal ukerekan teh waktu para Mustafa nanti kebencarkan jadi kamawat cek keluarganya tanggung ke Lampung kuburkan di Sukabumi kuburkan dia 15 tahun dan makam tenu rumah kita keluarganya pala disangka terweteh digali tenu maut ternyata kagali jasadnya masih utuh boehna masih bersih kodas kene terkoneng-koneng acan termasuk pribados kaungan aki sanes kiai gede udah ngurus mayit tahlil berikhlas teni mingguan matan barudak ngaraji awat Gusti 25 tahun makamna rek urugan pindahkeun di jeung keluarga boeh masih utuh jasad masih keneh bagor anu korea unggul nu plak-plek teh taingan 10 jasad anu moal buruk jasadna jihad fisabilillah jihad fisabilillah teh lain berarti mangul senjata wae ka gajah ka Palestina termasuk hidup nu malasan dan ieu mujahid tak ulah-ulah deui daun jauh di ala santri anjeun mah ngomong nang santri ngaleus sadere itu hileud goblok santri jawab hileud padahal rek nyelametkeun teh daun nu diala ku santri jantung sekurang perempuan teh ayo saha pan abdi mah alim sana santri lain aya keneh supaya abdi ulah buruk jasad aya mana tukang adan sok sing rajin adan di perempuan teh kojor moal buruk teh jasadna anu ulah itu juga ngajajar 10 orang bukan ngantri atau kira berjamaah saya kene ternyata abdi mapan alim sanes mujahid santri lain tukang adan henteu aya mana paeh tikuces di Cibuni aya kene aya cek awewe emak hayang kabagian paeh udah ngajuru cek ahli fikih sanajan lain udah ngajuru asal dina sajroni pas kene maut termasuk syahid mau buruk jasadnya malah ayah belah pulan masa itu awal Gus Lila bejana mau 7-8 tahun mereka urugan digali itu masih kena bagor alumni ke keluarganya itu tukang baca Quran lain ali ngaji sugan sanes ada ngang sugan lain ayah sugan udah ngajuru sanes keluarganya itu bagelana turun di pangyanungkeun ungah di pangyanungkeun teu buruk teh jasadna tak balik ngaji bejakeun mah mung jasad buruk sing ridho kitu pangyanungkeun cek majikanna kajeun buruk ayeuna Punten ieu ka urang perempuan teh pribadi saya sangka yakin di dia jamaah ahli ngaji ahli mingguan dan mingguan mah wajib ayan tengaji madaraka matak dina poe kiamah asaddun nasi adaban asaddun nasi hasratan asaddun nasi nadamatan pang banget nak siksaan dina poe kiamah pang banget nak manusia rugi na poe kiamah pang banget nak manusia sedih na poe kiamah am kanahu teh kieu awak cager waktu salse duit boga pemajikan waleh mitoha teu ngecebrek am kanahu teh
Tapi malam yatlubu teinit mingguan sakitu salse duit boga awak jagjag teinit mingguan tan gitu numpang banget tadi siksa teh sampai kiamat. Tak ieu masih eta makna isukan almarhum guru urang pamajalan Hanafiyah jalmi alim yakin jasadna moal buruk urang ayeuna sok singgaretol ngaji boga anak anterkeun ka pasantren. Urang dieu urang perempuan teh anakna dipecut cenah sakola cenah jadi sarjai. Tapi teu pernah dititah pasantren, teu pernah belajar ngaji, tong nyalahkeun anak. Kamu di akhirat anakna ngadakwa ka indung bapana. Naon sabab sakola kuliah teu ngagugurkeun kana wajib ain belajar ilmu agama. Mangga eta gerek salakola mah hega. Kan kade teu pasantren tadi dia teu terbih darolokab gitu teh biasana mah tinu jauh mah dararatan urang setempat nama kitu kediaman bangko dikuring ge santri meusan rada rebjeg da urang dinya namangan saurang dak cing teh ka urang dinya mun keur mingguan dulur talalajoan di dieu santri kitu calon ulama nunggus di maruka pasantren kamari cing teh basa alumnian urang ngajedog cing teh di dieu saumur-umur teu ngaji mah teh jadi naon cing teh sia anak dengan mau orang daerah di Tenggara Raji di dia tamat albiah di dia cing teh Johar Maknun beres balik teh cing teh kaimah lain ukur ilmu eta unggul tafsir jeung asbab nuzulna cing teh nyarahkeun tak paingan di akhirat pang banget nalangsa teh susah kedengaran nama mana sarawas kebolok sokan kan ada lendek anges nempo jam punten ayo dia ngaji juga jam sabaraha jam 1 jam 3 dia nyiksa jelema mah teu kudu ku pandeuleuh ngaji 3 jam terus gitu benar nanti jadi nggak usah yang sabaraha teu langkung nyangakeun ka pangresa sapaosna da kieu bogeun rasa tina rasa aya capek bakal kerasa capek turun sorangan anta lamun kumaha pulsa berarti derajatmu balik sarua jeung Indosat aya umurah Allah saya patalina ieu mah sajam 2 jam gerak Gusti we da geus nepi kana waktuna mah turun sorangan tak jamaah nu beradab boga ilmu akhlak sae teu wanian nyetop kamu balik baru nyetop mau balik keur ngaji nempoh jam ge moal wani hal sabab teu sopan eta teh sareng ditah eureun kamu balik kalau balik ke mawa atau tempo kalau kadang gini untuk kena jam pura-pura nempo HP berada lagi jam sebenarnya 3 model munkori itu dia model kori berkelas atau dia malah munkori salah narebek napasna penyek kenek lagam balik Bandung itu kangen bangun ke sadaqallahul adzim kita eureun itu sebenarnya mau balik entah gitu mah Muslimi nempuan jam tersopan tersopan kita orang mau balik juga rasa antak luak dia gitu begitu kan dia sebenarnya memerhatikan kondisi jamaah jamaah dek kicep nak keselina teh warning keur mau balik bahwa ngaji kuburu beresan soal Muslimi geus teu siap percuma mematahkan molor acenah henteu abdi masih kena cenghar mun cuaca mah cenghar tapi pancalik diri teh urang teh sanesna beres teh uring dongkap ke diri teh geus pinuh kabayang cangkeulna mana buktina hiji sila hiji sebab begitu juga si ibu itu bias eta mah bacaan mubalik maksudnya boga akhlak mah boga adab
muawani ka guru sok aya geuning mun acara teh mubaligna teh dua, hiji dari bumi, kedua tilu jauh memilih bumian der tapi ka sajam leuwih panitia tolol mati tukang kieu papadana teh tojos teuing gitu eta teh ditah eureun ya putus sopan keun antep ini asalajan hoyong nuka dua ge pak ada pada teh guru urang sare nu ngurus ngarumati ngabing-bing ka urang nganterkeun urang bisa musyahadah biar dituna bisa usul ka Allah pan guru nu sapopoe eta ngabing-bing karena antep da kuring ge tetep pasti bakal disesuaikan mau tiga kebolok-sokan terus itu nyesuaikan sama orang jangan santri kon santri masalah disalapi mana-mana ge ti isuk tapi kapeting ti isuk deui tak pernah resot samping, tak pernah pakai celana dadamping begitu. Tak kenyut santri malah layar. Kawin cerita nanti jam turunkan buah mangga, coba nanti siap 86. Kalau sebab penghargaan santri sadar termasuk bapak teh adalah mitohak ngawinkeun urang. Dan menyesuaikan naikkan tangkal mangga berdamping dak kudu nage maksimal celana panjang minimal pakai kolor ieu berdamping. Ai kalau datang tangkal mangga aya sayang tiwan. Pasunul breng 5 siki inung tiwan asup ka jero samping. Nyongcong kana mastaka al-mukarram. Tong nyebat ngaran asli ini kirang saya pengobari ngaji aya pengersa belokeun ganti wal mukarram. Ada sing sopan ke ngaji game keluar nyebut kayut kan apa contoh saya harus sama harap dagen saya majikan akan teh kunaon kamu sibahan kunaon akan kita nurkeun buah mangga ku apa ramah hidup teh dan lain apa nu salah tapi akan nu teu nyesuaikeun kuluna make celana panjangan akan kebiasaan sok dadamping naik ka luhur tungtungna di luhur aya sayang tiwan kasunul asup ka jero 5 sik inung tiwan nyongcong kana mastaka al-mukarram bukakeun teh ku majikan subhanallah itu mustaq kukusakan ku majikan seseria teh salakina kitu patut ka salaki menika teu boga adab pisan salaki ka musibahan uyuh kudua belas sungkawa kalau kajen serikeun upih ragrag punten teh rek bumujeng teh sanes tinggi belas sungkawa asa pangling jeung dan ujung imut teh bedegul kieu telepon ka desa geuning pencet aya ambulan di desa ya mulan kirim ke Gunung Ponteng Taikun berangkat atau bawa rek rumah sakit sayang ke Cianjur atau di Parapatan di luhur tukang ojek nanya bari katang di sana ngawing-wing teh sarina mau naikkan ambulan di sana teh sarina tukang ojek di sana saya di sana nu teu damang majikan di sana ieu pelanceuk penyakit jantung sanes darah tinggi lain penyakit naon atuh ai supir ambulanna rada ocan tah cenah pugu eta teu sabaraha dasar teu kaopan eta dicong-cong apalagi kieu na cenah tapi ke rumah sakit sayang Cianjur bawa asup ka UGD ya teu nyesuaikeun maka UGD panggil dokter piket dok cenah tangani itu pelanceuk darah tinggi sanes jantung lain naon atuh akibat nyesuaikeun ieu mastaka al-mukarram nu dicong-cong tawan buka teh ku dokter innalillahi wa inna sepanjang saya praktek baru kali ini melihat barang sebesar ini atau segede gelas dokter dengar kayak seseria nanya ke majikan neng cenah punten ieu teh lanongan teh nyerina bareuna cek majikan teh nyerina bareuna sayus teh lanongan kacirinya awe kada demesnakeun kitu
Tak sanajan ngaji tetapi sesuaikan mah sok kuring ngaji jam 1 jam 2 di rumah ke Karakees subuh jemprah tuh salat subuh salat cina mana itu kurang tas salat aja begitu sholat tarap ubar goblok udah dipikir hade ibadah di tarap ubar mawi lewat hal iya intibar terurang jenengan almarhum luar biasa tahu sing saya jenengan kedua almarhum soleh jalmi alim anu tos minterkeun nuduhkeun kana ibadah ngabimbing rakyat na umat na kana ibadah yakin raudatun min riyadil jannah tempatna aya buktasna kan tenan kabungkur di negara Yaman ini bagi sekedik ayat tukang ngagali kuburan umurna geus 50 tahun barang begitu pemuda maut turunkeun ka handap langsung paningali eta tukang gali kubur rubah jadi raudatun min riyadil jannah. 1 bulan berikutnya pemuda maut deui kuburkeun deui eta liang lahat robah deui jadi hiji taman dina taman surga. Teres naik ka luhur nanya ka awewe ibu pangapunten manawi uninga nu pupus saha cek eta awewe nu neme pupus teh pun anak nu pupus sasih kamari ge pun anak kene cek eta tukang gali kubur punten paparin uninga jisim abdi naon pagawean amalna jiga kumaha putra ibu cek eta awewe nu pupus bulan kamari eta teh lanceukna pakasabanana ngalah suluhna dijual ke pasar ladang ngejual suluh dipake mekelan adina nu mobil eta teh di pasantren akhirna ngecageun karena profesi tukang nguburkeun tukang gali kubur berangkat pasantren sagala pan ilmu diaji ilmu nahu ilmu sorok ilmu fikih usul fikih ilmu tafsir asbab nuzul ilmu hadis mustalah hadis asbabul wurud usul fikih kabeh diaji akhirnya jadi ulama jenenganana Syekh Abdurrahman Al-Hafar Hardina Al-Hafar itu yang dikubur anak incuna kabeh di pasantren kabita ningali cerita eta akhirnya jadi ulama aya incuna nu paling terkenal di Yaman jenenganana Syekh Abdul Razak Al-Hafar anak ke pesantren terjadi kiai pulung ustad eta teh mujahid ulah digaru tadi makanya disebut hileum segala dan hidup tong alit mana tulikeun pesantren sanajan teu sakola tong leutik hate kuring mah Pak Haji teu kantos sakola ngan kuliah mah kantos gini gimana sekolah untuk kuliah fungsi di mana di UGM teh Universitas Gigireun Masjid harita teh nyokot jurusan kastrologi bab kerak dina kanyataanana nu tadi lamun olbah ngaji nu gelar profesor doktor insinyur diurukan anu teu sarjana acan tak tongring rang kasep dan dunia mah asal soleh diwariskeun ku Allah bab dahareun mah dijamin ku Allah tugas pokok mah urang ibadah atak sok pesantren subkeun ka dieu ieu intibar pangarsa guru urang da masing kumaha ge pangkat rakyat kiai santri tukang tani tukang ekonomi kabeh bakal dibalikeun ka Allah buktina jalmi soleh alim pangarsa guru urang sadayana mama Kiai Haji Hanafiah pupus